Jawa Tengah, tahun 1881. Poe eta Kartini letik teu bisa eureun sedih. Dua kolotna Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat jeung Mas Ajeng Ngasirah nyamperkeun hiji beja anu ngadadak ngenjutkeun anjeunna. Geus waktuna pikeun anjeunna dipingit saperti gadis pribumi sejen anu eureun sakola jeung nyumput di balik tembok luhur. Ibu, Bapak, abdi hoyong ngalanjutkeun sakola. Abdi hoyong janten gadis pribumi anu pinter, anu boga cita-cita. Abdi hoyong ngangkat dunia ieu, Pak. Abdi teh hoyong dipingit. Abdi hoyong naruskeun sakola. Teu bisa Trinil. Bapak teu bisa nuturkeun ka Ayang Trinil. Ieu tradisi adat istiadat tiba heula. Pak, teu bisa sakali tradisi ieu teu dilaksanakeun. Trinil, Bapak teh bupati pemimpin rakyat Jepara. Teu sakuduna Bapak ngancurkeun tradisi urang sorangan. Bu, nyuwunkeun Bu. Teu bisa Trinil. Sakali deui nu geus jadi tradisi kudu dilakukeun. Engke maneh ngarti naha tradisi ieu kudu dilakukeun. Kartini nyaeta budak awewe pangkolotna. Jadi anjeunna anu mimiti ngarasakeun kumaha rasana dipingit. Kumahanya rasana dipingit? Apa pasti maneh mau bisa berinteraksi jeung sakabeh jelema, maneh bakal dikawal kemana-mana mun naik indit. Abi teh hoyong dipingit, abi hoyong sakola. Sing sabar Kartini, maneh bisa ngajalankeun eta kabeh ku sorangan. Nya eta mah pasti. Kumaha wae rasana dipingit teh? Teu apal, nu pasti teu bisa bebas, teu bisa kamana-mana. Jiga baheula sok dikawal. Sabenerna mah teu naon, ngan abi hoyong sakola. Abdi rumini sareng Kartina ku sabab urang masuk sakola iraha urang bakal dipingitna. Nalika umur urang 12 tahun sumantri baresnya Kartini. Kartini keur diuk di salah sahiji bangku kai nu aya di halaman tukang imahna. Ujug-ujug dua awewe nu miboga rarai Eropa katingali lempang ti jauh. Mana kabarmu Kartini? Aku secara fisik terlihat baik-baik saja, tapi batinku sangat terasa perih. Aku tidak bisa apa-apa. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis ibumu yang cerdas, ceria sepertimu. Kelas sangat sepi sekali. Aku juga merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi aku harus melakukan tradisi ini. Aku tidak mengerti dengan tradisi itu Kartini. Memang apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kamu tidak sekolah, apa yang akan kamu lakukan Kartini? Aku hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi. Perempuan yang sudah lulus akan menikah. Itu perkataan ibuku. Kamu yang sabar ya Kartini. Kami akan membantu di masa sulitmu. Terima kasih Stella, Rosa. Kartini, kami membawakan buku ini untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajarinya. Sungguh aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidak apa-apa Kartini. Kami akan mengunjungimu dengan teman yang lain. Dan kami akan menemanimu di masa sulitmu. Terima kasih. Hari-harina diisi ku sagala hal anu cenah kedah tiasa dilakukeun ku awewe sajati. Ditambah ku diajar basa Walanda ngaliwatan buku-buku anu dipinjamkeun ku babaturan-babaturanana. Sareng lanceukna Raden Mas Sasrokartono. Anjeunna aya naon ka dieu? Kartini, hayu urang ulin, urang ulilingan Jepara. Jan terangkan, jan abdi dipingit. Abdi teh menang berinteraksi bebas sareng masyarakat. Tah kusabab eta ulah nepi ka nyahoan mumpung bapa sareng emak nuju arangkat. Tapi tipena arang keluar bakal ngawal anjeun. Mohon atuh. Rosa,
Dengan siapa kau ke sini? Apa bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku pergi bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu aku akan bertemu dengan mereka. Sebentar, Kartini. Ada yang harus dibicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu? Aku ingin pergi ke Belanda dan aku ingin meraih cita-citaku di sana. Lalu bagaimana dengan Ani, Stella, dan Vanko? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini, tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian. Kita akan berbalas surat, Kartini. Yakinlah kalau aku meninggalkan surat untukmu. Dina poe anu dilewatanku, Kartini. Kalayan leuwih sumanget. Anjeunna salawas ngirim surat ke rencanganna. Kaasup tuan jeung Nyonya Abed Danon. Aya loba hal anu dicaritakeun ku rencanganna. Kaasup neuruskeun atikan ngaliwatan beasiswa kedokteran di Belanda pikeun Kartini. Menangan beasiswa kedokteran teh. Nah, anjeun kudu nangastep sakola kenil. Anjeun teh awewe sanajan diujian Bapak teu kudu mayaran. Kantos pembayaran sabab aya beasiswa eta, tapi anjeun teh geus dewasa kenil. Mah maksudna Bu, nah anjeun teh dikamolen kenil. Kata atas tuh ibu, yang Trinil gak ada cita-cita, pikirnya ajarkan kamu awewe sekolah. Utami Trinil nikah, mimpi Trinil mau jadi kenyataan. Trinil, anjen teh awewe, anjen geus 24 tahun, di Jepara, awewe 24 tahun can kawin. Anjen kudu nyadar eta Trinil, ieu geus waktuna anjen akan dipinggir. Dan dipikir, satu, lamun anjeun nikah, anjeun bakalan akan dipinggir Trinil. Sabab pingitan eta teh pikeun ngajaga anjeun, pikeun ngajaga kaum awewe. Jeung anjeun kudu sadar, geus aya lalaki nu hayang ngalamar anjeun. Saha lalaki eta Bu? Lalaki eta teh nyaeta Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyodiningrat Bupati Rembang. Sanajan lalaki eta geus kawin ti Utali, tapi ibu apa lalaki eta teh lalaki nu pas pikeun anjeun Trinil. Trinil kudu pendang Bu jeung lalaki eta aya sababaraha kudu Trinil orang teh. Kartini kadua kolotna Kardinah Panji jeung Busono nangtung di ambang panto. Ngantosan kadatangan sosok anu parantos ditungguan. Hatena deg-degan, pikiranna kacau. Anjeunna masih acan siap. Tangtosna keluarga Adipati Aryo Sosroningrat parantos nyaho maksud kedatangan abi ieu pada pendak sareng Trinil. Oh nya, hapunten satacana Raden Adipati. Sadayana kami nyerahkeun ka Kartini. Kumaha jawabanna? Kami ngantep anjeunna ngajieun kaputusan serangan. Teras, kumaha sareng jawaban Kartini serangan? Ibu, Bapak, tiasa Trinil ngobrol duaan sareng Raden Mas Adipati Aryo Singgih. Mangga. Aya sababaraha hal anu abdi bade tanyakeun ka Raden. Tangtos kalau datang Kartini. Abdi gade cita-cita ngawangun sakola pikeun kaum pribumi. Anu khususna awewe. Abdi hoyong awewe disamiratakeun sareng lalaki. Abdi hoyong awewe henteu deui ditindas sareng jantan kaum anu lemah. Kumaha pendapat Raden? Tunggu, hal eta mulia pisan abi oge atas mikirkeun hal eta. Lamun Kartini bade ngalakukeunana, lakukeun we. Abdi tiasa ngadukung naon wae. Sanggeus perjuangan panjang emansipasi awewe jeung rupa-rupa impian nu anjeunna coba wujudkeun. Akhirna anjeunna nutup yuswa. Engke hasil perjuanganna masyarakat pribumi terutama awewe hirup leuwih hade jeung henteu deui ditindas. Sakabeh rakyat pribumi bisa sakola. Saha wae eta hasil perjuangan Raden Ajeng Kartini.